Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila mu'alif hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawitan urang sadayana ngaoskeun aya kitab nadom tijan daruri kalayan nyuhunkeun pitulung nyuhunkeun didaupiakeun ka karsanan zat nu wajibul wujud ayana nu jenengan Gusti Allah mantena nu ngagaduhan sifat Ar-Rahman sinareng Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawitan urang sadayana ngaoskeun aya kitab nadom tijan daruri kalayan ngalap barokah punyebat jenengan Allah mantena anu ngagaduhan sifat Ar-Rahman sinareng Ar-Rahim. Masih sifat mukhalafatul lil hawadisi. Ayeuna bagian dalil naklinya. Dalil nakli. Bismillahirrahmanirrahim. Dalil nakli di pangeran laisa kamitslihi syai'un Al-Qur'an. Dalil naqli mukhalafah di pangeran laisa kamitslihi syai'un Al-Qur'an. Lian Allah ta'ayanu nyarupaan ka Allah nazat sifat jeung padamelan. Lian Allah ta'ayanu nyarupaan ka Allah nazat sifat jeung padamelan. Sakur barang anu aya sarupana sah kaasupan makulat kaefana. Sakur barang anu aya sarupana sah kaasupan makulat kaefana. Tegasna pertanyaan siga kumaha kawas makhluk pek tanya siga kumaha. Tegasna pertanyaan siga kumaha kawas makhluk pek tanya siga kumaha. Sabab Allah henteu aya sarupana kacabut makulat kae
sifati Allahna sabab Allah henteu aya sarupana kajabut makulat kaifati Allahna sabab eta mukhalafah tengarana sifat salbiyah nyabut kaifah hartosna sabab eta mukhalafah tengarana sifat salbiyah nyabut kaifah hartosna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin al-takhirin amma ba'du. Alhamdulillah puji syukur urang sanggakeun ka kersanan zat Allah Azza wa Jalla dina danget ieu mantena alhamdulillah parantos ngairodah urang sadayana tiasa kempal ngariung deui di majelis ta'lim dina kaayaan sehat wal afiat. Shalawat miwah ning salam mugia salamina dilimpahkeun ka junjungan urang sadayana wasana Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam teka kantun ka kulawargina ka para sahabatna ka para tabi'in atba tabi'in termasuk ka urang sadayana salaku umat mantena mudah-mudahan urang di dunia masih tetap istiqomah ngajalankeun ajaran mantena tur mugi urang di akhirat sing kengeng ku pangku pae syafaatul ujma jagangkeun dia jaza amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah anu sami-sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala dina danget ieu ngalajengkeun kana hanca anu kapungkur nyaeta masih keneh ngabahas sifat mukhalafatul lil hawadisi. Janten Allah Subhanahu wa taala teh wajib ngagaduhan sifat mukhalafatul lil hawadisi. Maksudna wajib di dieu teh kriteria ciri-ciri na pangeran mah pasti ngagaduhan sifat mukhalafatul lil hawadisi. Naon hartosna? Hartosna teh Allah teh benten sareng anu alanyar. Bahasa nu anyar berarti ngabahasakeun lian Allah. Da Allah mah kamari teh kidam sareng bako gitunya, berarti Allah teh kodim heubeul, tapi heubeulna Allah kodim teh aya mimitina sareng teu aya tungtungna. Tah berarti salian ti Allah mah berarti anyar disebutna naon makhluk berarti. Matakan sifat mukhalafatul hawadisi teh pame ditancepkeun dina hate urang, ditanamkeun dina hate urang, dina manah urang eta ngajantenkeun akidah sehingga ieu hate urang teh tiasa ngabentenkeun ya, bisa membedakan mana Allah mana makhluk gitu ya. Janten Allah teh wajib ngagaduhan mukhalafatul hawadisi. Berarti upami teu ngagaduhan sifat mukhalafatul hawadisi berarti sanes Allah. Janten dina manah urang teh tiasa ngabentenkeun mana khaliq sang pencipta, mana makhluk anu dicipta. Gitu. Ah cenah Kang berarti kan emang gampang atuh ngabedakeun antawis urang sareng Allah mah gitu nya. Allah aya mimitina, Allah aya mimitina, urang aya mimitina. Allah ayana teu ngabutuhkan teu ngabutuheun kanu ngayakeun, urang mah ayana ngabutuhkeun kanu ngayakeun. Pan berarti gubrakna urang ka alam dunya teh eta teh ku Allah diayakeunana, berarti urang teh butuh ka Allah. Ayana urang di alam dunya tapi Allah teu ngabutuhkeun ya.
teu ngabutuhkeun saha bae pikeun ayana Allah. Matakan kadituna disambung ku qiyamuhu binafsi, berdiri sendiri gitu. Tadina perkawis eta mah panginten urang teh kapaham nancep dina hate urang, karena kan aya deui iman kanu gaib kitunya, percaya kanu gaib. Nu gaib teh mana berarti henteu katingali ku kasat mata gitunya. Anu gaib teh nu samar henteu katingali ku mata kepala. Tah di dieu palebahan ieu seseueurna sok teh jalikeun teh Allah maha gaib, malaikat oge gaib, depikeun ka iblis oge gaib, jin oge gaib. Tah dina eta tah biasana nya, biasana sok teu jalikeun teh. Heuy pancen Allah teman teu katingali ku kasat mata, teu katingali ku mata kepala. Berarti malaikat oge teu katingali ku mata kepala. Kumaha cara ngabedakeunana malaikat jeung Allah? Kumaha nancepkeun mukhalafatul hawadisi? Tadi dia ya urang teh penting ngaji akidah teh, ngaji bab katauhidan teh supados ieu hate naon henteu syirkun, henteu ngarejeungkeun Allah aya, malaikat aya. Pan kitu jadina teh. Allah aya, misalkan jin oge aya, pan teu kitu. Karena orang boga dasar. Yen Allah mah ayana teu aya mimitina, malaikat mah ayana oge aya mimitina, sok sanajan sarwa gaibna. Tadi dinyata palabah urang iman kan gaib teh. Gaib teh gaib mana heula iman teh urang. Ukuran iman, ukuran percaya kanu gaib, urang percaya karena malaikatna Allah, malaikat teh aya. Urang percaya karena naon? Karena iblis aya, iblis teh sok sanajan teu katingali ku mata kepala eta gaib. Ya. Jin oge aya eta teh. Ya. Eta teh gaib disebutna. Ngan lamun urang ieu henteu ngaji mukhalafatul hawadisi bab katauhidan, terkadang dina hate sok aya ieu. Misal, kumaha carana? Misal urang keur wiridan. Ya patahu ya rojak, wah terus orang kerwidan penting teh misalkan darah aya nu ngagerem cenah kitu tah teu katingal itu ku mata kepala, berarti teh gaib, tapi kadang sorana hayang naon anjeun pan kitu. Tah ku urang teh lamun urang teu ngaji ya bab akidah, teu ngaji bab tauhid, urang jadi kabobodo teh nyok kasamaran tinggal. Jadi boga pamikiran, da Allah ge gaib, ya ge gaib ye. Teu katingali ku mata kepala. Tak palbah mana ieu urang yang ngabedakeunana? Ya, ngabedakeun pertama gaibna Allah jeung gaibna jin. Atupan urang ngagaduhan emutan kitunya, ngagaduhan wawasan yen Allah teh kidam. Allah teh ayana teu aya mimitina. Jeung ayana teu ngabutuhkeun kanu ngayakeun. Tapi jin mah, jin teh ayana naon? Ayana butuh ka Allah nu ngayakeun jin, sok sanajan teu katingali ku mata kepala urang. Tuh di dinya ge urang tos ngabentenkeun nya. Tos mukhalafah tah urang teh mukhalafatul hawadisi. Allah lain jin, jin oge lain Allah. Jadi urang bisa ngabedakeun. Jadi di mana-mana engke misalkan aya kawenehan sok. Misalkan hayang naon anjeun atawa anak robakumul a'la kaula teh pangeran aranjeun. Lamun urang teu ngaji bahwa Allah teh ngagaduhan sifat mukhalafah, pasti urang oh mohon Gusti anjeun teh pangeran kami, Gusti anjeun teh Tuhan abdi misalkan, karena teu terang yen Allah teh ngagaduhan mukhalafatul hawadisi. Allah teh benten sareng makhluk ya. Benten sareng anu diciptakeunana. Beda gitu maksudnya. Jadi ketika orang misalkan ke tengah puting orang gitu, misalkan ngawirin aya sorat tanpa katingal, dina hate mah tetep we lain Allah eta ya, lain Allah. Sok sanajan manehna ngabayinatkeun ya, nganyatakeun kana perkara-perkara anu luar biasa. Misalnya tiba-tiba duit teh anu ngomong. Misalkan lain Allah gitu. Namun sababna? Sabab eta aya sora. Ku aya sorana ge geus jelas.
pan la sautun wala harpun. Taya sora, taya huruf, taya warna, taya rupa. Artinya lamun aya rupa berarti kos urang atuh. Leres kitu. Lamun aya warna berarti kos urang atuh. Lamun aya bentuk berarti kos urang atuh. Berarti batal mukhalafatul lil hawadis. Teu tiasa digambarkeun. Teu aya anu nyarupaan. Misalkan jika kumaha matakan ye salbiah nya mukhalafatul hawadis teh kalebet sifat salbiah, sifat anu teu layak naroskeun ka Gusti Allah kaepa. Kumahanya siga kumahanya Allah teu. Ta eta ngabatalkeun kadinya kana pertanyaan makulat pertanyaan kaepa. Siga kumahanya Allah. Lamun ngaran siga kumaha berarti aya anu sarua sareng Gusti Allah. Jadi teu layak nanya siga kumaha. Lamun misal siga kumahanya mang duhai teh. Nah, dedegana juga uing misalkan gitu. Dedegana mah misalkan. Seperti gitu. Eta teh berarti aya sarupana tapi ka Allah mah teu. Naon sababna? Sabab mukhalafatul lil hawadis. Jadi urang teh engketna bisa nolak sok sanajan aya soratan pakatinggal misalkan nya atanapi aya jama anu gagah. Boboy Allah yo saciduh mutu saucap nyata. Ih pan katingali berarti beda. Ya, berarti mukhalafah tah berarti lain Allah eta teh. Tapi mun urang sok sanajan eta duit teu katingali ku urang dianggap pangeran lain ku urang. Coba bukan duit dina kantong asa bunga we teh asa tenang mang kare ka mana ka pasar. Tenang berangkat ke pasar lagi ngeupulan 1 juta. Coba lamun teu ngeupulan duit. Nah, satu buka pangeran orang gitunya. Aduh, ripuh gitu. Tadi dinyatanya eling-eling mangka eling tina rumingkang di bumi alam. Urang teh kan dharma wawayangan wae urang teh anu migaikeunana, aya nu ngayakeunana, nya aya nu nguatkeunana, aya nu ngabeungharkeunana, aya nu ngahirupkeunana. Urang teh beda sareng Allah, benten sareng Allah. Gitu. Allah mah abadi. Allah mah taya mimitina, Allah mah taya tungtungna, urang mah aya mimitina jeung aya tungtungna. Sok sanajan hiji jalma misalkan weduk misalkan kebal tuteurak di kade. Pasti aya tungtungna. Pasti aya tungtungna. Sok sanajan jelma misalkan pinterna luar biasa, jenius, pasti aya tungtungna. Lamun eta maot misalkan atawa pikun bisa jadi pokokna mah setiap makhluk pasti aya tungtungna. Hikmahna pikeun urang naon? Hiji hikmahna urang dina hate bisa ngabentenkeun mana pangeran mana makhluk. 2 ketika urang ieu hate ningali makhluk yakin dina hate makhluk pasti aya tungtungna. Artina kieu ketika bunga urang teh ulah pati bunga kana isukan pageto pasti aya pilara. Ketika ulang pirala atanapi sedih hate teu matak jadi frustasi karena kesedihan eta isukan pageto bakalan berganti jadi kagumbiraan. Jadi keur gumbira syukur jadi nate ujung-ujung nate kitu, keur sedih sobar. Naon sababna? Eta mah gumbira jeung sedih eta kan makhluk. Ngaran-ngaran makhluk pasti aya tungtungna. Da anu abadi mangan Allah hungkul. Lamun sangsara terus eueuh ujungna berarti sangsara teh Allah atuh kitu mah. Berarti batal mukhalafatul hawadis. Matakan disebutkeun laisa kamisli syai'un. Benten Allah mah sarangan wanya, benten sareng makhluk. Kan malam pasti berganti dengan siang, siang pasti berganti dengan malam. Eta tah keyakinan kudu ditancapkeun dina diri urang. Lamun dina hikmah disebutkan ya hate lamun naon konsentrasi na kana kasusah pasti eta kasusah teh asalila nya fokusna kana kasusah we. Tapi sebenarnya kitu-kitu keneh ngan memang rasana rasalila. Tapi lamun misalnya kasusah eta kurang dipanggihan eta aya hikmahna di balik susah eta eta mah hanya sekedar numpang lewat. Hanya sekedar numpang lewat. Ngaran-ngaran susah pasti isukan pageto pasti senang. Ngaran-ngaran senang isukan pageto pasti susah deui. Memang sunatullah di alam dunia mah kitu. Sunatullah. Anu abadi mah Allah hungkul matakan wajib Allah mukhalafatul hawadis.
lain wajib pikeun Allah teh misalkan lamun teu mukhalafah Allah dosa lain kan kadinya maksudna teh ieu kriteriana layakna disebut pangeran, layakna disebut Tuhan teh memang kudu mukhalafah. Lamun teu mukhalafah berarti lain pangkat. Lamun sarua jeung urang mah tuh jeung naon urang mangeran kana sarwanya. Misalkan baheula kan ke Firaun kitu nya. Firaun teh pan 900 tahun eta teh pilek-pilek acan naon mah. Henteu nyari di awak, matakan urang kudu bunga aya gering teh. Naon sa oh berarti aing lain Firaun atuh kitu mah. Naon sabab aya muriang. Firaun mah boro-boro muriang pilek henteu. Matakan manehna wani-wani menyatakan dirina, mengkultuskan dirina teh pangeran. Ana robakumul Allah. Kaula pangeran mararane. Tata si Firaun matakan orang kudu bunga nyari kuntu saeutik. Nyon saya babu lain Firaun berarti aing kitu nya. Tah intina sapertos kitu wajib nya kriteria na anu disebut pangeran wajib ngagaduhan mukhalafatul lil hawa disi benten sareng makhluk ya harus benten lamun sarua mah kos urang atuh kumaha kitu. Jadi itu salah sahiji sifat anu kacida pentingna nya margi ieu tiasa ngayakinkeun urang yen hate teh jadi tiasa ngabentenkeun mana anu nyiptakeun mana anu diciptana mana khaliq mana makhluk. Jadi kita tah lamun dina hate geus ngabentenkeun makhluk mana khaliq atuh di dieu teh jam'u jam'i teh nya meuneun teh maripat jam'u wal parki ongkoh mata kepala ningali makhluk hate tuduh Allah nu ngayakeun makhluk eta sampurna makom sampurna yakin kitu teh matakan dina hate lamun geus nancep mukhalafatul lil hawadisi bisa ngabedakeun mana khaliq mana makhluk tah eta teh makrifat jam'i wal parki disebutna. Katingali kainget makhluk tapi teu ngaleungitkeun ingatan ka Gusti eta. Upami urang ningal kursi saperti kieu, kursi misalkan aya kursi da mustahil kursi anu nyeuna kos kursi ieu nya rupana. Teu moal mungkin tak kitu we eta nama logika nama, dalil akli nama, dalil akal nama. Nu meja ieu moal mungkin misalkan wajahna nu nyieun meja ieu teh kos ieu kitu nya. Coba. Ih sama muka teh cenah kos kursi cenah moal mungkin gitu. Ya. Nah tukang kursi teh rupana sami sareng kursi da moal nya. Nah tukang kursi didamel tina kai moal nya. Hegana. Berarti balikeun ka diri urang. Sami Allah oge tuh. Nah Allah teh rupana saperti urang atuh mustahil. Nah Allah teh didamel atanapi jasada kos urang moal mungkin. Mustahil eta disebutna. Naon sababna? Tancepkeun keyakinan mukhalafatul lil hawadis. Moal aya nu sarupa. Hiji perkara pun. Berarti berikut naon seperti urangnya, urang mah butuh tempat, Allah teu ngabutuhkeun tempat. Naon sabab tempat teh didamel ku Allah. Jadi mustahil Allah butuh kana tempat atau tempat heula iraha heula saha daripada Allah. Tempat ke butuh ka Allah puguh malain Allah butuh kana tempat. Matakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa teh singkade Allah ucang angge di aras. Ukuran ngamaknaan seperti kitu berarti kita teh kaum Jabariyah nu kitu. Singkadenya da urang mengaji tauhid matakan penting na ngaji tauhid kitu. Jadi dina hate teh geus bisa ngabentenkeun antawis khaliq jeung makhluk. Moal mungkin tukang kursi sarupa jeung kursi. Begitupun badanna oge kos kursi cenah tina kai henteu. Misalkan sifatna kos kursi henteu tukang kursi tukang bas. Tanyakeun ka tukang bas. Kitu deh Allah nyiptakeun alam dunia. Apakah Allah seperti dunia atau mustahil? Gitu. Allah nyiptakeun alam dunia. Allah anu nyiptakeun urang sadayana mustahil berarti sami sareng anu diciptakeun. Nah kitu. Boh rupana, boh sifatna, boh
tempatna atanapi ngabutuhkeun tempat berarti teu ngabutuhkeun arah-arah kulon wetan kaler kidul. Misalkan Allah ngabutuhkeun ka wetan, lamun Allah butuh, lamun aya wetan Allah kawasa, tah sing kade misalkan mang ulah berangkat poe Sabtu naon sababna ih apes, tah didinya tah ngebentenkeun nanya berarti ngabahasakeun Allah teu kawasaeun nyalametkeun urang poe Sabtu. Jadi teu kawangku ku zaman atuh, kan aya urang mah kawangku ku zaman, urang mah ngabutuhkeun zaman, urang butuh Senen nya, butuh Senen urang teh, lamun teh butuh Senen berarti Senen urang Selasa sama aya atuh mustahil. Allah mah aya terus, janten teu ngabutuhkeun Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu tepikeun kami tepikeun ka Senen deui nya. Jadi teu aya bahasa Allah poe Sabtu apes atawa poe Salasa Allah teh apes. Sabalikna pun bulan cenah bulan ulah cenah bulan beberapa bulan hafid ya mah ih teh bahasa kitu atuh. Sadayana ge Allah mah kawasa dina setiap waktu kawasa, kan kodim, kan kudratna teh kodim nya, kudratna teh bako. Kawasan Allah teh mimitina, kawasan Allah teh tungtungna. Maksud abi teh kitu, terapkeun sifat ma'ani di sifat salbiah sok geura. Misalkan Allah mentina sifat ma'ani, Allah kudrat, Allah kawasa, terapkeun dina wujud. Berarti nu kawasa teh anu aya, lamun eueuh berarti teu kawasa. Tah urang kudu bisa kitu teh Kang. Kudu bisa menjabarkan nafsulkeun kitu. Misalkan dina sifat salbiah Allah teh kidam teh teh mimitina kaitkeun jeung kudrat Allah. Allah kawasa, kawasana Allah teu aya mimitina. Kaitkeun jeung bako, kawasana Allah teu aya tungtungna. Berarti ti isuk tepikeun ka isuk deui Allah teh kawasa. Jadi teu aya bahasa jam 6 Allah apes, jam 7 Allah kawasa, jam 8 Allah apes. Teu aya bahasa kitu. Naon sababna? Sabab wajib kidam jeung wajib bako. Tak kitu maksudna. Jadi nancep dina hate. Jadi Senen tepikeun ka Senen deui teh Allah teh kawasa we. Nya. Tah upami tos ngaos tauhid sapatos kitu mah nancep keyakinan dina hate teh. Jadi teu aya dina hate teh percaya kalian Allah. Tapi bahasa percaya teh lain curigaannya. Boba si anu kieu, lain kitu maksudna teh. Lain kitu maksudna teh, lain. Artinya kaitkeun sifat ma'ani ketika urang sehat, Allah anu nyehatkeun urang, oh sehat anu aya dina diri urang teh lain jeunan urang. Ah panjenengan Kang kamaripan ngadua eta teh nya. Ngadua nyuhunkeun disehatkeun ka Allah berarti eta teh sehat didamel ku abdi. Eta mah ciri alamat. Misalkan ieu urang panjang umur, eta panjang umur malin ku Allah Kang. Urang pan kamari ngadoa tawil umurona panjangkeun umur abdi Gusti. Eta teh berarti ladang ngadoa abdi sanes kadinya. Umur dipanjangkeun ku Allah, sehat disehatkeun ku Gusti Allah. Ngan Allah mere ciri alamat ka urang. Daek urang teh ngadoa sehingga ciri alamatna urang dipanjangkeun umur, aya cirina urang teh ngadoa nyuhunkeun panjang umur. Jadi panjangna umur urang lain akibat tina doa, tapi Allah nu manjangkeun umur urang ngan aya ciri alamat urang ngadoa nyuhunkeun umur panjang. Kitu maksudna. Tah eta tauhid disebut. Janten dina teh teu aya saalit pun anu kawasa lian Allah. Teu aya saalit pun anu mampu lian Allah. Teu aya saalit pun anu bisa, anu kawasa, anu mampu, anu beunghar, anu maha kuat iwal Gusti Allah. Tah dina hate teh kitu nya. Janten aya ningali jalmi anu kuat, lain sakumaha kuat naon lain Allah tah mah. Gitu. Naon sababna? Atuh kuat si eta pan aya mimitina. Boting kuatna teh ngaji kadugalan, sancan ngaji kadugalan mah pan berarti uduh kieu nya. Uduh. Gitu. Tah eta teh berarti aya mimitina, berarti Allah. Sakut perkara aya mimitina berarti lain Allah. Sok sanajan kumaha. Kitu nya. Jadi urang teh sangabentankeun ari paedahna urang yakin yen Allah teh ngagaduhan sifat mukhalafah supados urang teh salah sangka kitu. Teu salah sangka supados
akidah urang teh lempeng we kitu, lempeng ka Gusti Allah. Kitu tah muhalafatul hawadisi. Ngalajengkeun dalil naki muhalafah di pangeran laisa kamislihi dina Quran. Jadi hartosna teu aya babandinganana, kitu teh babandinganana. Teu aya samisil. Misal seperti kitu Allah henteu teu aya. Matakan laisa kamisli syai'un teh kitu. Ya. Moal aya babandinganana, Allah moal bisa dibandingkeun kuno aya misalkan sarupa di alam henteu kitu. Misal sarupa jeung makhluk sabab Allah tepan khaliq, ari khaliq mah moal aya sarua jeung makhluk. Ya. Lamun aya sarua jeung makhluk atuh lain khaliq disebutna. Makhluk keneh berarti. Ih, kapinaonnya orang kana me misalkan misal ieu mah. Naon aya sarua jeung me. Naon me sok sare urang sok sare. Berarti aya duhur ya urang teh. Apa aya sifat hayawan. Me hayawan da me sok barang dahar ngan teu ngopi memang. Sok barang dahar me ge. Urang sok barang dahar bisa sarua. Me ge sok hayang kawin da urang hayang kawin. Anu boga pamajikan ongko. Lamun teu berarti teu hayang gitu. Berarti sarua ngaran-ngaran sarua nah berarti urang teh lain pangeran ya. Jadi mustahil ke Allah aya contona atanapi mustahil aya babandinganana saperkara oge matakan di dinya laisa kamisli syai'un. Dian Allah teh aya nu nyarupan ka Allahna zat sifat yang pada melan makhluk memual bisa nyarupaan ka Allah dina zatna siga kumaha zatna teu kitu cenah kang aya zat aya bahasa zat ari Allah mah zatullah nu disebut zat teh berarti aya wujud aya urang mah zat ya insan ngaran zat ya insan berarti zat aya anu ngazatkeun ari zatullah mah zat anu berdiri sendiri zat anu aya teu aya tungtungna zat anu teu aya mimitina eta disebutna zatullah ya zat hakiki disebut zat anu sabener-benerna zat sakur barang anu aya sarupana sah kaasupan makulat kae Pak sah atuh perkara anu sarupana mah misalkan naon Mang Duhai kemar misalkan atau Mang Duhai teh jiga kumahanya jiga saha acok akeun ke dieu tah eta kana perkara anu aya sarupana kakarak eta mah sah nanyakeun jiga kumaha jiga sahanya Mang Duhai dedeganana misalkan kitu tah ari ka Allah mah berarti teu sah jiga kumahanya Allah tah berarti teu sah makulat kae Pak berarti aya pertanyaan siga saha teu sah ka Allah mah matakan kan temunang ka Allah jiga kumaha kapunggur masuk ditarosnya nah mah kitu meunang geus teu meunang kitu nya baheula kan kitu nya baheula mah atuh baheula mah pan ku kitu ge sabenerna mah ngawaro tapi kan dina hate sok-sok aya gini hate nanya ulah nanya ka Allah jiga saha jiga kumaha nahanya pan baheula ulah ngagulik setting kan kitu bahaya gitu. Tah berarti kan ayeuna mah urang pikir pakai logika urang. Lamun kana perkara aya nu sarupana sah nanya jiga kumaha, jiga saha, saperti kumaha. Sah ari Allah pan muhalafatul hawadisi. Berarti teu sah ka Allah nanya saperti kumaha. Ngaran-ngaran nanya saperti kumaha berarti aya sarupana atuh. Gitu. Allah mata sarupana sedikit pun baik dina sifatna, dina zatna, dina pada melanana. Gitu. Cenah pan Allah ge bager tapi kan aya eta kang jelema anu bager, jelema bager eta teh saencan bager pasti aya teh bageurna gitu. Ai Allah mah bageurna sampurna karena makhluk mah dibageurkeun ku Allah. Ari Allah mah bager teh tos janten naon, tos janten sifat. Pan karim teh Allah, karim teh loman. Kan hanan teh Allah, nya manan teh Allah, rohman teh Allah, rohim teh Allah. Berarti urang nalika urang bager teh eta teh lain sifat urang. Sifat saha Gusti Allah. Naon sababna? Sabab urang dibageurkeun ku Allah. Jadi ketika urang bager ka sasama teh ulah nekatkeun kuring bager. Justru urang bisa meremaweh ka sasama, bisa nulungan ka papada urang, eta teh urang syukuran bunga ku bisa nulunganna. Naon sababna? Allah nuju tajalli ku ngamujenengan Ar-Rahman Ar-Rahim ka urang. Pamitos ditajalian ku Allah, matakan tajalli teh urang tajalli ka Allah, Allah tajalli ka urang. Jadi bageurna oge teu akuanan. Naon sabab dibageurkeun ku Allah. Ta tajalli disebutna.
Nah, ketika orang namu misalkan namu kasawe misalkan namun kamu gak bisa tahu aja tersinggung mana misalnya orang datang kayak mang duhaim melkum misalkan datang misalkan waalaikumsalam terima kasih emang duhaim temer kopi yuk dikitukeun ulah ngamuk ka mang duh takdir nawe Allah teu hayangeun naon teu hayangeun nanam rasa di mang duhai rasa naon teh bager ka urang najan loba kopi di mana oge kopi jadi mata kepala orang mah meningali memang hiji perkara teu bager ka urang hate mah ningalina ka Allah nguji kasabaran emang duhai teh kuring gitu atawa dina teh Allah keun nguji kasabaran atawa sabalikna misalkan mang duhai teh misalkan nyuguhan teu kudu dipentala misalkan kopi manis kopi pahit kan memang sunnahna seorang tuan rumah nanya ka tamu jadi nyuguhan anu hayangna tamu ngan sunnahna tamu ulah menta artina arek dibere syukur arek dibere kopi pahit kopi amis kopi mik kopi susu mangga ngan sunnahna anu gaduh bumi harus hoyong susu apa hoyong kopi pahit apa hoyong kopi manis sunahna tamu sunahna tuan rumah sunahna tamu teu kenging nyuhunkeun coba dah hoyong kopi ieu ulah sunahna eta asa kumaha dibarenan jeung ceherang ngungkul atuh cikir oge gitu mangga eta mah teh kitu tah jadi kitu jadi misalkan ketika tuan rumah bager ka urang nyuguhan kopi atanapi jeung kuehna tuduh jedina hate Allah nuju tajalli kadirina tuan rumah ku ngajenengan Ar-Rahman Ar-Rahim welas asihna Allah euteup dina hiji eta tuan rumah sehingga tuan rumah daek mere kopi ka kuring nah hate mah tapi na mulut mah nuhun mang duhai hate tuduh ka Allah nuhun ya Allah kitu tah nya tah eta teh tauhid disebatna atuh anu berbuat bager sumawana urang rumah kuring geus bager ieu misalkan kuring geus nulungan ka sasama hebatnya kuring calon surga kuring teh lamun aya akuan keneh kitu berarti dina hate urang ngaku yen nu bager teh urang pan nu bager teh Allah karim teh Allah loman lamun urang ngaku ye bager urang berarti karim urang teh ngaku sifat Allah atuh ari kitu mah berarti maling sifat Allah ngaran-ngaran maling kumaha eta tu di alam dunya ge maling motor diduruk mah duk sapoaing cenah tapi kan kageheng lamun maling sifat kumaha tepikeun kageheng hancur di ditu mah pantes we jadi suluh neraka we urang maling sifat Allah nya tah eta ta pentingna ngaji tauhid teh kitu nya jadi supaya ieu hate teu aya lian deui nya teu aya dinu kawasa iwal Allah sakur barangan tantosnya tegasna pertanyaan siga kumaha kawas makhluk pek tanya siga kumaha tantos jelasnya bisa ke pertanyaan ke makhluk mah jika kumaha jika saha tapi kan ka Allah mah pan teu tiasa naon sabab Allah mah muhalafatul lil hawa disitah tancepkeun dina hate Allah benten sareng makhluk sabab Allah teu aya sarupana kacabut makulat kaepat ya Allah nah atuh berarti bener kacabut jelas we ebreh aya namanya sabab Gusti Allah teu aya sarupana maka teu aya pertanyaan siga kumaha ari Allah gitu kacabut tah kaepa teh jiga kumaha nya kaepa suratuhu kumaha si rupana Allah henteu tah kacabut tah naon sababna teu aya sarupana karena Allah muhalafatul lil hawa disi kartosna teh nya coba supaya nancep dina hate sabab eta muholapah tengarana sifat salbiah nyabut kayak pahatus namatakan sifat muholapah kalebet sifat salbiah ari sifat salbiah teh nyabut karena pertanyaan anu teu layak ka Gusti Allah jelas we nu matak muholapah disebutna sifat salbiah karena nyabut pertanyaan siga kumaha jadi eueuh pertanyaan seperti kitu teh ka Gusti Allah eueuh naon eueuh sarupana
tadi natijan mung sakitu kapiatur mudah-mudahan aya manfaatna pikeun urang sadayana ngalajengkeun kana pikihna urang sapinah lah nya sapinah lah canak teh sapinahna henteu henteu nya anu aya nu nyanak teh hah maafin oh mandi nyanak halaman 24 Nunggu canak, ini canak, hah? Masih. Oh, ribut patung ya. Hampura salah abinya, hampura deh. Tanu nyanak, mandi nyanak, halaman 24. Maafin nyanak, halaman 24. Hah? Tumuin ya. Abi nu lepas soalnya kan. Halaman 24 anu nyanak burang nawakidul wudu dah. Urang eta jelaskeun nawakidul wudu lah. Urang logatan nya. Ila mu'allif hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang logatan nanya. Bismillahirrahmanirrahim. Fadlun utawi ikilah pasal nawakidul wudu'i utawi piro-piro kang batalaken wudu iku arba'atu asya ana papat piro-piro perkara. Al awalul khariju siji barang kang metu min ahadisabila ini saking salah sawijine dalan loro. Min kubulin saking kubul au duburin atawa dubur rihun rupane angin au ghairuhu atawa liyane angin ilal mania kecuali mani. Jadi anu ngabatalkeun wudu teh aya 4. Hiji aya anu kaluar tina palawangan 2. Palawangan 2 teh berarti palawangan anu hareup sareng palawangan anu pangkat. Palawangan hareup disebutna kubul, palawangan anu tukang disebutna dubur. Ilal mania kecuali cai mani. Nah, cenah nu kaluarna atau nu kaluarna mah nah aina kitu nya ain atawa angin gitu. Baik anu biasa anginna atawa anu langka. Ai angin anu biasa nah atuh aya sora jeung aya bau. Angin anu kadang-kadang aya angin anu langka mah ari sorana tiba-tiba bau ya Allah. Itu tah sing tah kitu tah anu lain saperti mana anu langka teh getih kitu tah nana batu. Kumaha cenah lamun kieu keluar berlian tetep batal. Anu sanajan berlian oge. Sana emas gitu tetep batal. Pokona mah sakur perkara aya nu kaluar nya, aya barang nu kaluar ti hareup jeung ti tukang kecuali cai mani eta batal. Au ja'ahadun minkum minal ghaid. Tah eta teh dalilna atawa datang saurang di antara mareneh di tempat qada hajat nya. Hari datang tina tempat qada hajat berarti kinayah eta teh nya. Kinayah tina hadas. Bisa pipis atau bisa BAB katanya. Junjunan urang sadana parantos ngadaul atuqbalu salatu man ahdasa hatta yatawaddoa. Jadi ente ditarima salatna jalma anu boga hadas ya, sehingga manehna wudu. Harita aya nu naros sapertos kitu. Naon ari hadas teh ya Abu Hurairah
naraskeun saur Abu Hurairah teh ngawalana pusaun audaratun nyaeta hitut laun atawa hitut tarik. Jadi aya hitut naik laun tarik tetep we nya tetep we hadas leutik kitu tanya. Jadi dikiaskeun kalawan naon aya anu dina ayat sareng hadis eta sakur perkara anu kaluar tina dua palawangan nya henteu beda dina kaluar misalkan angin atawa pokokna mah barang we naon bae barangna antara palangan misalkan aya palangan awewe kitu sami palangan awewe lalaki oge kitu sareng teu aya nu diiwalkeun tina anu kaluarna teh kecuali cai mani maka kaluar cai mani henteu ngabatalkeun kana wudu lamun tapi lamun ye cai mani teu aya wadi nya teu aya wadi teu aya maji pan aya wadi aya maji aya wadi teh sancan mani teh wadi heula tah ya wadi heula terus madi nu terakhir lamun misalnya cai mani teu aya madi kakarak tah ya henteu atawa lamun kumaha lamun aya madi atuh eta mah lain-lain kudu wudu deui eta mah jeung kudu mandi nya eta maksudna kieu musannif teh nyebut cai mani teh kecuali cai mani artina henteu kudu hungkul kaluar cai mani mah kudu jeung mandina cenanya wudu eta madhab anu sah naon sababna motor tanya ta cai mani teh tos ngawajibkeun kana janabah maka manehna junub sanes boga hadas leutik berarti hadas gede berarti wajib adus nya mandi junub teh cai mani termasuk hadas agung anu kedah dibersihkeun ku mandi wajib sareng wudu henteu wudu hungkul. Jadi bahan perhatian kumaha cenah lamun cai mani keluar saatos mandi nya sok aya kitu teh pernah teh ongkos mandi tapi keluar cai mani satacan salat kumaha cenah hukumna eta teh tah lamun kitu mah nalika cai mani urang boga syahwat henteu pan sok aya geuning tiba-tiba keluar tapi teu aya syahwat tah eta mah mangga sah salatna tapi lamun aya syahwat misalkan keluar cai mah atuh eta mah kudu adus kitu nya tah eta ngabahasakeun kitu tergantung kaluarna cai manina dibarengan ku syahwat apa henteu kitu nya pemida barengan ku syahwat maka wajib mandi junub deui ya atau upami teu dibarengan ku syahwat maka cukup eta mah ku wudu ya cukup ku wudu sareng wajib istinja ya bersihkeun eta cai mani asani utawi kang kaping pindone iku jawalul akli ilang akale binaumin kelawan sabab turu ila nauma qaidin kecuali turuna wong kang dodok mumakinin kang netepaken mak adahu ing pelunggahane wong minal ardi saking bumi. Jadi anu kadua anu ngabatalkeun wudu teh ilang akal ilang ingetan kusabab naon eta teh kusabab sare ai sare mah pan pohonya depan kur sare pasti eta teh pan aya hitutna tuh komo mun ngimpi eta mah ngimpi kieu mah ngimpi kieu geus eta gitu tah eta teh kusabab sare atau kunaon gelo eta mabok bisa mabok bisa gelo ge bisa misal isuk-isuk gelo ya misalkan isuk-isuk kurang boga wudu jam 7 orang gelo misalkan jam 8 cager arek salat duha da tadi pan geus jam genep cenah wudu ih pan urang geus gelo heula gitu tah eta atuh batal atawa mabok sanajan saumcan mabok tapi mau mungkin nya nu haji mabok mah gitu intina kitu lah atau gering kumaha sakalor misalkan pingsan gitu pingsan kuletak ke pingsan orang teh misalkan sanjan sebelum pingsan teh misalkan orang wudu
Udang misalkan orang arek salat ya tah eta teh batal eta teh santos pingsan teh ya. Ngan bahasa baheula mah sakalor teh naon langlang nininya di dieu mah sasompoyongan sakalor epilepsi gitu epilepsi kejang. Dawan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al ainani wa ka usahi pamanna mapal yatawaddo. Dua panon teh eta pangrod tali dubur. Sajama anu sare kudu wudu. Ya. Jadi pan ieu peureum ai nuhana masih muka. Ya gitu nya. Ieu nya geura. Nuhana pasti muka. Lamun ieu beunta nuhana pasti nutup. Artinya kieu jeung sebut saur Kangjeng Nabi pangrod dubur teh nya. Hupan lamun hayang hitut lamun keur beunta mah sok ditahan. Bisa kan katahan, lamun keur sareopan teu bisa nahan. Ya gitu. Teh kieu ngecipi kitu nya jarorangna kieu, jarorokna ongko gitu. Mun teu dijelaskeun pan teu jelas gitu. Nah, ya. Jadi sajama anu sare kudu wudu nya, kudu wudu. Misalkan arek geus magrib urang teh geus magrib asa tunuh ieu ngeliat pula ngadagon sabari ngadagon isya misalkan wong di masjid nu gagah amat di masjid nungguan isya palingnya balik buru-buru boro-boro wiridan pada dia mana ngopi hungkul jeung ngopi HP gitu ya misalkan urang mah nanti tunuh ieu salah di masjid misalkan nu sabari nungguan isya dur misalkan isya terus orang teh udang tetep kudu wudu sok sanajan orang teu karasa teu batal atuh tetep eta mah sare mah kudu wudu. Jadi nyaring teh pangrod tali dubur saur Kangjeng Rasul tegasna ngaraksa kana perkara anu aya dina dubur tina nu kaluar sabab salagina masih nyaring manehna bisa ngaraksa kana perkara anu kaluar tina dubur. Tapi di mana sarena bari calik, nanya bari calik, birit adak ya nya, karena tempat calik, adak gitu tah, ente batal eta mah, maksudnya rapat gitunya, ngan kade ulah gitu seutik, biasanya sok salat jumaahnya, salat jumaah, lamun sarena geus susuk-susuk kitu mah mendingan wudu, soalna lamun kieu berarti ieu keluar, pasti keluar eta keluar angin, ya. Kecuali murun Ari nu sarena masih kieu keneh mah sabenerna mah berarti peureumna peureum hayam. Artina setengah sadar, setengah teu sadar. Ari teu bikun ka kieu mah tuh eta mah geus teh eta mendingan supaya urang teu mangmang mendingan biasana kok ini mah pokona salat Jumaah eta pasti eta si Jumaah nyaho-nyaho batur Allahu Akbar. Teu kadenge batur maca naon kitu nya khotib teh. Tapi kan kadang-kadang urang kan kata urang mulai salat menit keus Jumaan eta nya hormat datang pang paneurina sare deui geus udang nage geus komat deh aduh ini teu indah eta mah hirupna ampun cing kade kudu persiapan mah kan lamun urang sare setengah 12 tuh sare heula gitu setengah 12 setengah 11 jam 11 ya nanya jam 11 orang tas saya di masjid pan urang boga eta meureun nya boga pada melan soalna jam 11 tapi kan ka jam 12 teh rinih pas eta teh urang teh eta naon ma'rifat bil jami eta teh urang eta nya jadi ngebahas ya jadi ngebahas kadinya dinya jadi hate teh kitu nya hate teh gero kitu nya ulah misalkan ya ajizu man lizalili goiruka jadi hati teh lirih naon kos nu ngacerit ya aziz man lizalili goiruka jadi eta teh pas sajam geunaheun jadi hati teh ngacerit kanu maha mulia teu tiasa anu ngamuliakeun kanu hina sapertos abdi iwal ti Gusti ai mulyana kumaha atupan urang misalkan kamari masalah sumber teh kaburangan ieu tah berarti secara hakikat teh hina
ayeuna mah teu kaburangan tah eta teh mulia, eta teh dimuliakeun ku Allah, urang nalika urang hina teh dimuliakeun ku Allah. Matakan ya aziz, ketika ngejerit ya aziz hate paham eta teh ngejerit atanapi manggil zat Allah ya aziz, kan sifat Allah aziz teh nya. Ngaran-ngaran sifat berarti jumeneng dina zat. Berarti ketika ya aziz eta teh manggil zat Allah. Wahai hei zat anu mulia. Gitu. Jadi ulah pan meureunna lama kelamaan urang teh ningkat spiritual teh meureun kitu nya. Jadi ulah cicing dina kagenahan ngucap hungkul gitu nya. Terus misalkan ya qadir hati tetapi kita ngajerit ya qadir manlil aja si kuhiruka hati ieu paham ketika nyebut ya qadir tuh Allah anu bisa, Allah anu mampu, Allah anu kawasa. Teu aya anu ngabisakeun an apa seperti abdi iwal ti Allah. Jadi kitu tah. Jadi ieu teh ngajerit we teh matakan kan disebutna naon? Disebutna munajat teh kitu ngejerit ya hate urang teh ka Allah, mata peuremkeun, matakan cari posisinya, cari posisi anu menyesuaikan ka diri urang. Misalkan di pinggir palingan anu sasalaman hareup tukang jeung ka kiri nya. Tah ini tiluan nya, lamun di tengah-tengah kudu salaman deui gitu. Lain urang hindar eta, cuman pan urang ngagaduhan takah. Matakan sing leres ya kan memang kan Jumat teh sayyidul ayam dina secara dohiriyah raja na poe di kita hari teh mulia na luar biasa ketika dianggo munajat ka Gusti Allah. Misalkan ya qawi nya pan ari tulisan nama ya qawiyu nya ya qawiyu berarti kudu disambung manlid dhaifi goiruka. Jadi urang teh putus lah dirinya nya ngajerit heula nyamat heula ka Allah kajenengan Allah ya qawi man lidoi fi gohiruka ya goni man lil fakiri gohiruka. Cukup sajam ya di jam 11 dugikeun ka jam 12 biasa Nabi beres eta teh langsung salawatan gitu di masjid gitu. Jadi persiapkan waktu Jumat nyaah ulah datangna setengah 12 mau datangna jam 12 kurang 5 mah datang pang panerina balik bangunan kade salikin mulah gitu nya kudu leuwih ti batur atuh salikin kurang baras setengah 11 urang siap gitu. Jadi kan lumayan memang jam 11 kurang saparapat orang bisa tahiyatul masjid jeung salat tobat. Kira pas misal tahiyatul masjid beres, salat tobat beres jam 11 jam 12 jam 11 langsung. Ya, ila hadratin Nabi Mustafa eta kumpul ila hadratin Nabi Mustafa syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa tabi'in wa tabi'ilahum bi ihsan ila yaumil syai'ulan al-fatihah. Terus al-fatihah kakarak ilahi anta maksudi warido kama bihatina eta terlempengkeun niat urang tujuan urang kakarak ya aziz peureum seakan-akan urang pokona teu pandai kudu kapangi hupuk ilmu bina teu aya tungtung nya sing eta artinya dari Jumat ke Jumat sing aya peningkatan spiritualna eta teh ladang malam Senin jeung malam Kamis biasana ngabayinatkeunna dina Jumat. Soalna Jumaah eta teh sayyidul ayam rajana poe dina poe Jumat. Sing etanya sing kahasil. Mana tadi? Oh kana ashabus Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yantadirunal isya'a hatta tahpiqo ru'usuhum summa yusalluna wa la yatawaddauna. Jadi kaayaan sahabat di zaman Kangjeng Rasul kapungkung narungu salat Isya tuh geuningan
nepikeun ka condong sirah maranehna teh. Nunutan maksudna teh. Artinya sare bari calik. Nunutan, nunutan mah berarti setengah sarenya. Setengah sare, setengah henteu sare mah peureum-peureum hayam tapi tunuh. Tapi yung ai ngantuk berat mah tepikeun kaki komot. Soalnya itu kayak bikin ngabelung gitu. Oh eta mah kudu wudu. Kudu wudu. Ta zaman kapungkur sahabat Kangjeng Rasul aya eta teh anu nunutan, ai bahasa nunutan dina kitab mah pan henteu sare teh henteu pules gitu maksudna teh. Artina sare balik kieu ajeg don teh duduk jadi panceg gitu. Jadi si birit teh plek gitu. Jadi katutup birit urang nya, katutup. Tah eta mah harita para sahabat langsung salat Isya jadi henteu wudu heula. Berarti nundutan mah teu matak batal wudu nya. Kecuali sarena ngagoler. Jumaah sasaran ngagoler wae nya. Aduh ampun ya. Sarena ngagoler tak atuh atuh. Nyarane teu kenging oge nya. Jangan mun kan cuma dengan tiang pan orangnya dengan tiang. Arek wah cenah pampo yang penting membirit rapet. Eta man lamun teu nyarane mah teu rapet eta teh. Teu karaksa. Ya, teu meunang teu nyarane. Menyarane mah misalkan orang sare nyarane keukeuh kudu wudunya. Jadi qaidin mumakkinin maq'adahu minal ardi. Jadi sarena jalma anu calik kokoh dina calikna maksudna teh kokoh. Maka eta mah teu matak batal wuduna, kokoh gitu. Ya, kokoh tanamina. Jadi maq'adahu minal ardi teh kene. Tapi seumpama pami tunuh kacida misal tunuh burat sehingga jadi sarena teh pules misalkan. Mantuk berat komo nanti wudu nanti komat dihudangkeun ku batu eta berarti eta sare berat eta mah nya dihudangkeun ku batur geus mendingan wudu lah urang daripada henteu sah salat di mana udzubillah min dzalik nya misal mang ieu nanti komat we eta mah sarena berat eta mah ngantuk berat eta nya eta mah wudu deui kuduna wudu. Asalisu tawi kang kaping telune iku iltiqa'u basyarati rajulin. Ketemune kulit loro wong lanang. Wa mra'atin lan wong wadon kabiro ini kang gede karone. Ajnabiyah ini kang lian karone min ghairi hailin saking tanpa aling-aling. Jadi anu katilu paantel kulit lalaki jeung kulit awewe anu lain mahram anu geus gede duanana satah henteu make hahalang maka duanana batal wuduna. Kang cek kumajeng nini nah aya rasaan teu urang gitu mun aya rasa mah teu batal jeung kumaha kang jeung mertua henteu teu matak batal eta mah teu matak batal. Ya, atau senang istri mematakan bisa dikawin gitu sanes mahram berarti tak tekengnya eta mah berarti batal ya, terus di adi awen tuh eta mah ya kakak ipar adi ipar itu batal ya kade wa tilalaki tah wa tilalaki mah mangga ya wati lalaki wati awe maulah batal nandinya ponakan atau batal terus anak tere kemana anak tere lah menaitan anak tere ya bisinya bisi atau batal kan batal karena sah di anak tere ditikah sah terus di nanti sah ditah namun pertanyaan kadinya pokoknya uwa batal lamun uwa ti awewe lamun uwa ti lalaki mangga lamun bibi oge batal lamun bibi ti awewe lamun bibi ti lalaki mangga terus ponakan atau batal adik ipar kakak ipar batal tanya dawuhan Gusti Allah Ta'ala aula mastumun nisaa palam tajidu ma'an patayamamu atawa aranjeun pantel kulit lalaki jeung awewe
tuluy aranjeun teu make cai maka maraneh kudu tayamum. Misalkan teu aya cai kudu tayamum. Anu disebut lamsu tadi ayat Quran teh sebut lamsu nyabak ku panangan nya manyabak ku panangan kumaha cenah lamun aya etanan aya halang atupan tadi nanti tadi teu aya halang-halang nya teu aya halang-halang ajnabi ini min guari halin bari henteu make halang abi sasalaman make halang mah mangga misalkan make sorban sesalaman mangga eta mah teu matak jadi sarung tangan teu matak jadi batal. Kumaha cenah lamun pake sarung tangan tapi aya syahwat batal eta mah batal dengan teu meunangnya jeung awewe pantau sasalaman nya teh lobana kitu. Panai lalaki mah kitu. Ari jeung pemajikan batur meni mesra jeung pemajikan sorangan pasti wae. Bahaya laki mah kitu nya. Pan kadang-kadang kitu. Ya nyabak ku pandangan batal eta teh nya pantel kulitna aya dugaan laznah anu ngahudang kana syahwat. Teu aya perbedaan antara laki ngora jeung aki-aki. Atuh mun jeung nini mun teu eta mah mangga. Kumaha jeung budak. Tah bila kawe misalkan tinggal akil balik apa acan di budak kawe. Matakan persyaratan akil balik kedah terang akil balik awewe nya. Berarti awe mah 8 tahun teh geus keuna lamun mahna boga head. Laki mah kan 15 tahunnya ke lamun kaluar cai mani. Lamun budak leutik mah teu meunang. Kumaha cenah Kang boga syahwat? Atuh boga syahwat mah teu meunang. Sanajan budak leutik oge. Pan setan mah saseleket. Nya. Setan mah saseleket. Sanajan apan aya lalaki mah kitu lamun distempelan nya, mata sing kade salikeun nya. Ih, sok sananya boga pamajikan gelis di mau gen ningali di luar nu petot hai ngaliri kowe gitu. Gitu lagi mah. Kan resep nanti lagi gitu. Ya, kecuali pakai halangnya. Sarang teu batal pami pantel sarang anu budak alit baik awe maupun laki. Anu masing-masing can nepi kana had syahwat. Ya, kusabab teu aya dugaan syahwat. Hiji deui, arabi'u tawi kang kaping papat teh iku masuku buli el adami. Ngemek ke bule anak putu Adam. Ngemek teh baheula ngemek nanya mah ngodoknya. Oh, urang-urang ngodok, itu ngodok eta ngodok nanti ngodok lele gitu di eta di wahangan. Matan sebut ngemeknya di Sukabumi mah. Ngemek berarti bahasa Jawa ngemek teh. Pan genggehek cuk dina eta batu set kitu tah kitu. Ngemek. Au halqat di duburihi atawane ngemek kolong-kolong dubur anak putu Adam. Bibatni rohati kalawan jerone efek-efek au butunil asabi'i kalawan jerone jeriji sing kade tahnya cabak cibik ka urang atuh ieu sing kadenya nyabak parji nyabak nu urang eta marek dubur teu meunang atuh ieu nah tapi aya engke tanah kumacarna supaya teu batal anu teu batal berarti anu ieu nanya lamun ka make mah batal geus kudu atuh batal atuh lamun kitu make kitu tah henteu eta mah ku ieu mah nya lamun ku ieu mah batal sok sanajan urang baik kubul maupun dubur kumaha Kang nu batur komo nu batur ada naon nu batur astagfirullah kecuali meureun beda eta bener kelamin rek nu sorangan atau nu batur rek lalaki rek awewe ku dampal leungeun mah atau ku dampar ramona satan teu aya hahalang maksud sabab katujuh ku hati parji pannya dawuhan Kang Rasul mana man masa zakarohu fal yatawaddo sajama anu nyabak zakar ya
zakar maka manehna kudu wudu. Man masa parjahu falyatawaddo, sing sajalma anu nyabak parjina maka manehna kudu wudu. Jadi nyabak zakar kudu wudu, nyabak parji ge kudu wudu. Ayo misalkan orang pan merenang bawa pemajikan berarti nyabak parji, anu bawa pemajikan nyabak parji saha. Bisa merenang rame kagak batal tinggal diulah. Ih, ulah. Kecuali lamun aya halang misalkan kumaha lamun misalkan urang kang nganggo samping. Misalkan eta manteu teu mata. Ya malah mun ngemek teh lamun dikodok gitu. Ai kieu mah atuh kieu manteu gitu. Henteu. Lamun aya halang mah mangga. Ida abdo ahadukum biyadihi laparjihi walaysa bainahuma satrun wala hijabun falyatawaddo. Nah kitu di mana-mana nyabak ti saurang maraneh kana parjina kuleungeuna bari henteu aya tutup jeung henteu aya halang di antara duanana maka manehna kudu wudu. Tah teh hadis nuduhkeun kana ngabatalkeunana nyabak zakar jeung nyabak parji kudam paleungeun jeung kudam paramona nalika henteu aya hahalang. Sok sana lamun ngodok oge lamun make ieu mah heug gitu nya. Terus sebenarnya dikodok jang naon cik kunaon. Nah lamun ku ieu batal kurang moge dam paramo dampa ieu batal. Lamun ku ieu mah mangga. Tah mun sakitu kapiatut eta batal wudu opatnya. Jadi orang kedah paham eta. Ketika aya perkara anu opat berarti eta teh batal wuduna pikeun urang. Allah hadihin ya wa kullinatin sholihah bi barakatin al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya dzal jalali wal ikram wa la dinul islam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu an kulli sadatina ashabi Rasulillah ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabb. Alhamdulillah ya Gusti parantos maparing hidayah ka abdi sadayana. Tiasa ngariung thalabul ilmi medar kaagungan Gusti mukhalafatul hawadis. Ya Allah bancengkeun akidah dina manah abdi sadayana. Tebihkeun abdi sadayana tina pamikiran anu lepat, tina mangmang, tina ragu. Tebihkeun abdi sadayana Gusti. Sareng tina nyarupakeun Gusti sareng makhluk. Tebihkeun abdi Gusti. Gusti nu Maha Suci teu aya hiji oge anu sami sareng Gusti. Ya Allah mugia ku barokahna ngaos kitab Tijan Daruri sareng kasipatos saja dina wong ieu Gusti maparinan kaberkahan kana umur abdi sadayana. Gusti maparinan kasehatan ka abdi sadayana. Gusti maparinan rezeki ka abdi sadayana. Pikeun ibadah abdi ka Allah Subhanahu wa taala. Gusti maparinan katurunan abdi sadayana saleh dan salehah. Gusti maparinan keluarga ka abdi sadayana anu dipupruk ku ridho sareng kaberkahan Gusti. Gusti ngalancarkeun hasil pamaksudan abdi, ngalancarkeun sagala rupi urusan abdi sadayana ku berkahna ngaos dina wengi. Sareng Gusti maparinan hampura dosa ka jalmi-jalmi atanapi keluarga abdi sadayana anu tos diladunya. Caangkeun dina pakuburanana ya Allah. Paparinan nikmat di alam barzahna ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salli wa sallim daiman ala Muhammadin. Salli wa sallim daiman ala Muhammadin wal ali wal ashabi man qad wajada tetap salamina rahmat sinar salam kita tetap salamina ka Nabi Muhammad sareng kula wargina ka Nabi Muhammad sareng kula wargina salli wa sallim daiman ala Muhammadin salli wa sallim daiman ala Muhammadin wa sallim namina fadi wal balwa wa sallimna minar apati wal balwa. Mugi Gusti nyalametkeun abdi sadaya. Mugi Gusti nyalametkeun abdi sadaya tina pancabaya sina reng cocoba